batur-batur salemur baraya batur sadesa pamili batur sakumpi kumpul kumpul digarawe babarengan ulare aing-aingan solali maowa ing sakali jangan kasih bapak terus Gusti tapi kalang kabingan Gusti ya. Terus kita ngomong temenin jeung nurugdug jadi ke panggung ayeuna. Panggung temenin tuturug-tugan kieu teh. Sepados tere Gusti, tere naon? Tere kajian. Calukan batur-batur lan, batur-batur calukan boros bes. Beres bos, punten dibalik Gusti, dan naon. Mangga. Abdi mah nyarosna pabaluit wae, pabaliut. Ieu bibir ampun. Iya. Barang ada gongki ampun. Lain amaneh jika nu bagja kitu poe ieu. Lan jika nu bagja wah dek teu bagja kumaha Gusti Abdul jelema nu pangbungah-bungahna dinten ieu abdi menang bonus sanes menang naon pokona mah kenging kabingah anu luar biasa we dinten ieu menang kabingah naon nu panggih jeung popotongan eta mah panggih jeung popotongan alim nah menang nomor komo aduh menang naon Persib menang deui. Wah, beres. eta Hiji no ngalawan Solo Gusti. Ayeuna Persib jadi puncakna di klasemen. eta Abdi mah ku Persib mah Gusti. Bobotoh sejati abdi mah. wah Nya Persib teh jadwalna berarti tinggal ngalawan Balita. Bali teu make eta. Eueuh mohon. Da eta Bali Gusti. Bali United gitu Gusti. Abdi mah ku Persib aduh kakumaha abdi. Abdi mah aya nu ngagolkeun sa Ajatul Najat. Pemain lama eta mah tuh. tina PCD sia teh lanjut Aisyah lah lanjut di mana? Tina PCD Gusti. Gusti lah goblok kita mah tuh. Semohon Gusti tuh. Oh eta teh sebol. Oh bol. Ajatul Najat mah pemain Persib anu baheula. Oh semohon Gusti abdi mah bercanda we Gusti ya. Nya abdi mah ku Persib mah margi abdi mah aduh darah biru. Darah biru. Unggah dinten abdi mangadaharan bulau. Supaya darah biru. Semohon ke abdi mana turunan panginten Gusti abdi mah. Turunan kumaha? Turunan panginten abdi mah da pun bapak resep Persib. Bapak maneh teh semohon ka Persib teh wah pun bapak malangkung di abdi. Pun biang mah komo Gusti pun biang indung maneh semohon ka Persib teh wah piking sejati di kamar teh pinuh ku bendera piking. Pun biang mah pinuh ku bendera piking, bendera Persib di kamar teh. Hari sare di luar. No penting bendera teh ketiisan. Pun biang mah ku bendera Persib mah wah unggal lebat oge bendera pun biang mah unggal lebat oge nyenak menyan. Bendera teh dipuput ku menyan. Bendera teh disimutan. Pun biang mah pun aki Persib sejati. Anjeun mah kantos potong sampeanana. Naon? Harita teh nuju ngalajamu. Ke ieu urusan jeung Persib naon teh urusan. Teh urusan di Persib mah. Kan harita teh waktos Persib pina. Pun aki gobis da bade lajepina potong sukuna Gusti sampeanana. Deudeut teuing sawe da betus damang teh wios. Aki maneh sumohon. Hari nini tah. Pun nini mah sanes ka Persib. Ka Juventus. Sama hiwal eta mah. Pun ini mah nyala wading hiji.
nu matak nini eta mah ku abdi tadi aku dina kartu keluarga dicoret nya mang abdi mah teu bae nanti kajenting teh gablek nini daripada kitu mah geuleuh maka jeung Juventus Persib kurang kumaha gagah belang bajuna ge punini mah teu naon pang eta mah Persib teu aya kedah Persib harus Persib sejati aku memaneh we Simon gitu Gusti ayo Gusti kantos ka Makkah tiga ramung nah situ nyara ramung tina Persib ka Makkah endah di mana ros Gusti kantos ka Makkah acan upami parantos ka Makkah kami sebat haji ya encan atuh kaitu atuh artos aya waktos aya mampu ieu naon deui atuh ka Makkah kitu jig dek naon umroh meser korma teh goblok korma mah teu kudu ka Makkah sia di pasar baru ge loba cumohon korma nu amis mah ieu mah korma muda korma ngora anu hejo teh petik sendiri atuh korma ngora mah modenan kesed cumohon kesed mah kesed ngan hasiat mah korma lemah efekna lain atuh nah ari korma ngora naon efekna wah lalaki mineng mengkonsumsi korma ngora ngabret dah ngabret kumaha pokoknya mah jegjeg dah baduk pokoknya malah daun setruk Allahu Akbar sana setruk Gusti tah pun punten kuliatan atuh ngajak gelut ka aing naon si teh Allahu Akbar meuni teu ngarti-ngarti duh banyak aing dibuburting bahasa teh daerah punten Gusti abdi mangharewas bios baik upami urang mineng mengkonsumsi korma ngoranya naon punten naon naon sih tinggal letakan joli aja gitu amis udah jero let si leta teh kada cileng joli aing punten gusinya lamun urang menang konsumsi korma ngora naon bener demi Allah waduh asli na wah gitu wah Gusti abdi mah sareng pun bojo ti jam 7 wengi dugi ka jam 8 enjing-enjing beres atuh teu liren-liren anjir pun bojo mah neumeukeun di sana ka UGD nah kurang cairan dehidrasi iya kaleuwih sumohon gitu Gusti pokona mah omatnya meser heeh abdi mah kantos Gusti sejarahnya gimana nyaritakeun naon saminggu abdi kantos nuang korma ngora teu liren-liren yo dina sadinten teh 3 kali mam korma ngora teh sakalina 2 siki tuluy saminggu teu liren tuluy beres saminggu Gusti abdi mah naon prosesnya luar biasa naon mangwo cai dina emer teu kudu kuleungeun di kumaha kait keneh kainya eta teh ka bawa ngajepret gitu karena buja teh deg dah hadeg dan abdi mah gede deg nu batur mah pasti pret cicing bebenyit mau apa ngajedok kita Gusti mata omatnya meser kormanya ya beres aku beton anjing mau balik datang sia momoa tadina hayang senang hirup taing teh sepi bari nepo penangan lampu bekak bararanang kieu ti luhur datang sia mah aing kolesterol naik deui da yeuh kunaon atuh kunaon panyaho budeg anjing
Poting cager. Nepi ka kiamat mau cager-cager. Ceulina di beton. Budeg anjing akhirnya budeg. Aduh, ketika aing nanya, Kumaha? saha nu maot? Aduh, bapak maneh maot. Ubaran ku tutut. Hakan ku sia tutut jeung galengna. Uluh itu. Kiranya tempo. Nyangakeun si mah pangabaktos Gusti ditarima. Kulan tuh cek aing. Kulan cenah. Sakitu tarik dunungan make sound system. Nyangakeun si mah pangabaktos Gusti ai ditarima sia teh. Naonana iya. Naonana. Elah, eta resep aja ge. Ketika aing merong minta tulung geranya merong. Wah, ini kita henteu. Acan goblok atuh kekere gedek aing ngomong teh. Acan. Geranya minta tulung ka aing. Ayo. Jangan malu-malu. Aku menunggumu. Ya. Elgio. Elgio. Iya. Lihat mama. Ciluk. Wah. Merong itu. Ngarana LGO. Bapana TLPG aji. Aduh. Inungna El Ketip. Aduh, aing teh apa sekolah lajuna YouTube aing mah aduh. Nampu-nampu. Pe. Yo. Sungut sia LGO. Bau bangke. Sungut sia bau bangke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sungut bau bangke alhamdulillah. Gusti naon kadengen si goblok ieu nya. Teu sangka atupan urang teh pemandangan sakieu endahna. Ngeuna di luhur pan ieu teh alhamdulillah ieu teh non teh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lain urusan nikmat aing mah bleguk aing nyaho. Sungut sia bau bangke sumuhun. Nu matak urang kudu pinter bersyukur oge. Sagala rupa oge kurang teh kudu bersyukur. Bau sungut kudu bersyukur. Kudu bersyukur urang teh. Salaku umat Islam sabab lamun urang nyukurkeun nikmati kami pasti eta nikmat bakal tambah deui. Tapi sabalikna lamun urang teu nyukurkeun nikmati kami azab kami leuwih peurih. Naudzubillah summa naudzubillah. Aing nyaho ustad teh ngomong kitu. Ngan sia urusanana sia teh bau sungut. 2 dinten sakali. Tadarus. Dinten Senin sareng Kemis. Sambil puasa sunat. Nyaho aing ajeg nyaho. Sungut sia bau bangke rutinan sambil puasa sunat Senin Kemis jemuhun bagja naon deui aturan teh salaku umat Islam nyaho ajig aing ge sumuhun nu matak teh sunat teh komo anu disebut wajib masa kedeung depan urang nyi hareupan bulan Ramadan nyaeta urang teh onon teh puasa sawajibkeun diwajibkeun atas kamu berpuasa sabulan campleng sabulan penuh lumatak yuk jeung urang ayeuna urang papak bulan Sumohon otang tos mangga Bulan. tang naonna tuh dunungan oge ti ayeuna ge bakal ngayakeun buka bersama jauh kene anjing ayeuna teh tahun baru heula teu nanaon Tenanaon asa buka bersamana ulah jam 12 beurang. Jam 1 mah teu naon. Siap jam 1 teu naon. Nah, nah. Sumohon. Naonana? Oh leres. Panginten sabaraha dinten teh urang teh tahun baru. Happy New Year. Aduh. Happy New Year. Urang teh teh ulan bahasa Inggris. Happy New Year teh bahasa naonana? Bahasa Inggris 2025.
2024 teh enak tereh ditinggalkan jadi 2025 udah nak non semohon 2025 Januari pasti saatosna Desember teh Januari naon semohon jagong biasanya mah malam tahun baru jagong malam jagong hah jagong dengekeun ku sia anjing sia nu ngadenge mah lain aing ya malam tahun baru teh di mana saya ngaduruk ieu meulem jagong sia mah meulem imah anjing naon sia diuk anjing teh belum jagong belum karpet batur meulem jagong sia meulem karbit ana sia teh datang datang teman ewuh manggulingan rana ewuh manggulingan rana kening hariring lain kuring tapi anu maka wening halang lain urang tapi anu maka wenang tapi anu maka wenang eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae ragataya pangawasa anak mun sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kadukung badan anu katempukan kemerdekaan ku karyaan Lupin Uji Mang Aep Bante kuring tinu mahagung mapakades aan muji syukur kahyang agung wireh di dunia ngumbara cukup panasi diri kusari rasa tunggal nakulalana Gusti abah di dua lawele abah di tunggal nakulalan Gusti kaso panjang Mang Yuje yom kajalan sono mondok sono ranjang adidu SCS walawala sono patepang di jalan jalan warga seni padalangan meret contoh jeung atikan hante ingkang
kesenian ulah ukur ulah ukur resepan ngandung maksud jang tujuan Ibu Haji Robi munculna satu kurang galak sasarangan mulai bari tinena lepat nama tinggalan dosa warga seni padangan seniman sejati eta seniman sejati manusia seniman jeung seniwati seniman jeung saniwati boga pancen anu pasti boga pancen anu pasti atos jadi kewajiban jarakan junjung ke derajat seni junjung ke derajat seni ku jalan ati nu murni ku jalan ati nu murni persatuan Bapak Dede silih ku junti Koko sodan Togoleran Koko sodan Togoleran Rap dugang ya rap duging detya hingkang samya ngalaga rap dugang ya rap duging detya hingkang samya jajara pinara sedanten ulah dia bala tamta mahangkut puta parantos hempak marbayak sadipayunen ieu senopati kunirahangan dika atur sewu nuhun laksa ketika bingahan kadulur-dulur anu parantos sunuk baraya anu parantos datang pamili anu parantos sumping nyaosan kana pangulemna kaula poe ieu bagea lur tapi noda maji simap dinyangakeun semapa ngabaktos mugi akad tampi kalayan kabingahan ditarima hatur nuhun atuh salajengna ieu teh aya pikir saeunaun purwasalira kersani malan bujeng hingga ka pundut marganing tanaga emutan larapati kasangakeun
Sia teh kumaha ngomong teh jadi kieu. Abdi mah tahu kau Persib menang jadi kieu. Ka Persib deui wae. Simohon Gusti, margi abdi mah raina mah baumu. Adi ti mana sia ka baumu? Ah, pokona mah baumu teh abdi mah kanyeun teh lanceuk. Deus. Dulur. Henteu tetangga. Gitu tetangga. Umuh mana? Umuh itu tukang ojek. Ye, sanes umuh itu, umuh Persib sanes. Ya, umuh uye namanya teh. Aya pikir sana di Gusti. Iya. Bangna dikumpulkeun teh kaula mangul utusan ratu ngeman amanat raja. Bade kaon? Ya eta urang ayeuna urang ini ka luar negara. Uluh, piknik. Lain piknik. Healing. Lain healing. Naon atuh Gusti? Dharma wanita, dharma wisata, lain dharma wanita. Ta eta dharma wisata. Lain. Bade naon? Nya eta ka negara Amarta. Atuh negara Amarta. Bade naon kayaknya? Rek newak jelema. Newak jelema? Bener. Saha ngaranna Gatot Kaca. Gatot Kaca. Bener. Nah hadi tewak eta jelema teh geus maehan karuhun urang baheula. Goblok. Ngaranna teh Gatot Kaca. Bikeun ka abdi Gusti. Bikeun abdi boga barudak saya. Jeger Cijami teh saha baheula? Cijami teh dicekana ku abdi Gusti. Ngamprah teh ku abdi baheula dicekana. Percaya. Kitu Gusti. Geus tong leuwih teuing. Maneh wani ka Gatot Kaca bikeun ka abdi saksian ku salira. Gatot Kaca bikeun ka abdi 5 menit peset wae. Tenang. Maneh wani ka Gatot Kaca? Wah, percuma hajing. Ngomongnya sia is tarompet. Ngan aing menyere hate meuli tarompet ke non tahun baru teh ditiup teh di sada-sada. Ditiup teh ku aing di tengah denge di naon ruksak di tarompetna. Lain tarompet nu ruksak ceuli sia anjing bonge. Is anyar. Anyar tarompetna mah tuh nya dibungkusan kene ditiup teh teh woleh naon? Masih awe anjing. Asih apa? Sada tarompet kumaha? Ai kayaknya saya sada tarompet kumaha? Waduh. Lain masalah buat enggak usah tu anjing sih teh. Antep. Daing nu kasana mah, mohon Gusti abdi ge kasal. Salira kasal? Heeh. Salira mah ayeuna abdi mah puluhan tahun nih ieu. Uyuhan teh gantung maneh. Aya urang ini syariat mangga yo bejaan anu lian saya mangga.